ya ayeuna mah bakal keluar akang we nya ayo ah sholatul salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah aduh cek alieu aing hayu urang sholawatan ka Muhammad nabi urang moal janten karugian malah janten kauntungan sholawat sinar salam ka anjeun junjungan Allah Muhammad kakasih Allah nabi rasul panuntungan nu hirupna sederhana jujur adil dipercaya mugian jangan menang amin sholawat sinar salam ka anjeun junjungan Allah Muhammad kakasih Allah nabi rasul panuntungan nu hirupna sederhana jujur adil dipercaya mugian jangan menang amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sono geus ieu teh pangit dikeun jeung dulurna. Cono jiga Ya, barengan teh. kangen kuring teh kanu jadi lanceuk. Aduh, Da ayeuna mah geuning boga lanceuk teh unggal peuting liar wae geuning. jarang pangit. Sasatna jarum super jarang di rumah suka pergi. Aduh, Kuring we nu katempuhan ngalajuku teh jeung parab domba teh. nya. Nya Gitu. nuhun mudah-mudahan istiqomah kanu jadi lanceuk teh dakwahna syiarna mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Tak kitu lah. Ngan dina salebah dieu kuring oge moal eleh geleng. Aduh. Kaleng-kaleng kumaha? Kumaha maksudna? Salila kamari kuring teu milu teh bisi teu apal mah kuring teh masantren. Aduh, masantren di mana cenah? Oh, masantren maneh teh nyong. Masantren. Menang sabaraha lila? 2 minggu. Aduh. Eta masantren Di mana wae 2 minggu teh? Saminggu di pasantren Cipasung Singaparna. Aduh. Saminggu deui di pasantren Suryalaya. Ya, di apa? Di Abah Hanom. Ya. Saminggu deui di pasantren Manon Jaya di Abah Hoer. Saminggu cenangan 2 minggu. Lebihan. Da inget nak 2 minggu. Tah kuring ge bisa dakwah model akang dieu. Aduh. Ya, dengan dalil teuing siapa. Di baheula ge maneh mah boro-boro dakwah. Maneh mah tiap keur sakola ge tiap ulangan ge maneh mah gagawean nyontek. Lamun teu dibere contekan teh mah kalah mere korong di ngabatur teh. Tah, lamun heueuh maneh ayeuna bisa dakwah atawa lamun heueuh maneh ayeuna geus pasantren maneh bisa dakwah aing rek nanya bisa kitu maneh ilmu agama Di. jangan tanya Aduh. Jangan tanya. bisa maneh dakwah jangan tanya Jangan tanya. bisa maneh ceramah jangan tanya Aduh. kapan ari dakwah teh kudu jelas asas legalitasna kudu aya referensina ilmu agama teh ulah ngajadah boh tina Quran boh tina hadis boh tina kitab konengna kitab gununa boh qaul ulamana kudu jelas maneh bisa jangan tanya Aduh. Pun. maneh ngarti ilmu tauhid jangan tanya ngarti ilmu fikih jangan tanya lamun ditanya aing lieur Gantinya jangan tanya, jangan tanya. sugan teh heueuh maneh teh jangan tanya teh Kelieur ditanya. lamun heueuh maneh kusi masantren meureun maneh teh diajar ilmu tauhid Nah. kan tenan Nah. tak kuring rek nanya ngeunaan ilmu tauhid bisa meureun maneh ngajawabna Ikan. jadi akate rek nanya ngeunaan bag-bagan ilmu tauhid nya geuning aya wujud mukhalafatul hawadisi jeung sajabana kuring rek nanya ngeunaan bab tauhid tah
dilalahna kaleresan Kumaha tah? pas ke pelajaran tauhid teh guru ngaji nate harita teh Kumaha? pulang kampung. Pulang kampung. Maksudnya jadi pas pelajaran tauhid teh kuring teh teu kungsi diajar da guru ngaji na pulang kampung. Waduh. Jadi wayahna tauhid mah tunda heula. Tunda heula teh. Minggu hareup. Jadi kuring can ngarti. Geus atuh kuring ilmu fikih meureun ngarti maneh mah fikih teh sungan tah kabeneran harita teh guru ngaji nate anu nyekel ilmu fikih teh guru ngaji nate miluan kampanye Jadi tim sukses. Aduh. nyalon anggota dewan. Ya. Jadi kuring teh teu kungsi diajar teh ilmu fikih teh. Kumaha atuh wayahna ilmu fikih mah tunda heula. Halo. Tah atuh meureun urang teh rek nanya ka maneh ngeunaan ilmu tajwid, tah dilalahna pas ke pelajaran ilmu tajwid teh kuring teh kaserang budug. Oh. Jadi ilmu tajwid tunda heula. Ari sia bisa naon? Eueuh nu bisa aing teh. Paralun. Pasantren teh ieu mah. Ka kuring rek malik nanya ayeuna ka akak. Mahal. Sok. Fikih. Heeh. Tuh. Aya jelema keur salat di masjid. Tah. Tuluy aya anjing asup ngaletak sukuna sah teu salatna. Dik, kita kan kumaha? Nya batal atuh dan najis. Catat. Nya sah Hei. batal. Dan diletak anjing kepan najis anjing teh najis boga laboh teh. Nya sah atuh. Nah. Pake jeung sah. Aya jelema keur salat, aya anjing asup tuluy ngaletak sukuna. Kapan eta ngaletak sukuna? Suku saha? Anjing. Oh, suku anjing. Oh, nipu ka aing ieu. Anjing letak teh. Sok lamun bener maneh bisa dakwah buktikeun ayeuna dakwah maneh. Oke lah. Siapa takut? Takut kita. Halo. Ya. Teu percuma atuh kaset Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum 60 jilid ku aing dapalkeun. Waduh. Nya ditambul. Kaset Kiai Haji Junjun Junaidi 60 kaset ku aing dapalkeun. Halo. Ku si ceramahna judulna Pak Cangkem. sok lamun maneh bisa dakwah buktikeun dakwah. Oke. Lah. Gerak. Halo. Hei. Bisa atuh. Ah, kan bisa kotor dinya. Kalau kamu cun kokotor di dieu sia teh. Kaci atuh ah. Udah pakai etika geuning. Pakai etika, daban-daban kita attitude na pake. Gitu. Heuh, gawat. Oke. Area keneh? Aya. Cerewet pisan Nu ieu. nyawer CF. Eueuh. Ah, karena saweran bawanan ge hantu. Ampun. Masuk ke rumah sepatu lu sia. Assalamualaikum. Tuh. Makan. Anu ngajawab dengan saeutik. Muas. Pasti kalau jadi Eta teh geuleuheun ka sia da wala geuleuheun. insiden. Ulah sok suudon, aya jadi ustad teh. Goreng sangka cenah. Ulah sok goreng sangka. Kapan akang teh salaku? Naon? Tuladeun keur sarerea. Tuladan. Tuladan. Tah. Itu Bapak Saha. Alhamdulillah hatur nuhun ti Bapak Saha ya. Eta Pak Eta we lah. Teu puguh gadengen. Hatur nuhun tah. Lanjut dakwah. Hadirin wal hadirat. Ketos sapiring beak keserot. Aduh, ini dakwah teh kieu geuning gagal. Gusti Nu Maha Agung. Kumaha deui? Kalah neuleuh sia teh. Muslimin wa muslimat mangsalimin katinggal tomat. Sia teh. Gagal ieu mah dakwah. Ngaranna ge bubuka. Oh, buka. Aya bubuka mah kudu pikaresepkeun, boro-boro resep aing mah geuleuh. Buka di mah batur pindah kana. Aya 3 perkara anu dilarang ku agama jeung dari agama.
Kalau intina wae ya Pak. Ieu jigana mare jero si dawala. Karena intina wae. Dina kitab naon eta dawala? Ulah maka kana kitab acan. Tapi Da aing mah boro-boro kitab gundul nu gondrong ke lieur. tapi kita gondrong ge. Ya teh aing teh minangka keur pabelit ngomong teh peuting ieu teh aing teh. Tilu perkara nu dilarang ku agama jeung dari agama. Lamun urang ngalangan kana tilu perkara ieu tong boro di akhirat di dunia urang bakal cilaka. Nauzubillahi min dzalik wala naon tilu perkara eta teh naon. Bahaya kadea. Tina kitab naon nasuihul ibad atawa naon eta naon. Kades. Naon tilu perkara ieu anu bakal cilaka teh hiji ngarorek ceuli ku linggis. Astagfirullahaladzim. Sengklek mah sengklek we anggar resek teh. Geus tuluikeun sok nepi ka mendi ieu jelema teh. Kumaha cenah? Ojah. Edankeun sakalian. Sok nyana. Naon nu kadua ada wala? Nu kadua nyaeta ngorong ku tutup limun. Nu katilu ombeh ku cai ngagolak. Kecilakeun lupu aduh. Nu kaopat cenah aya tilu aya keneh. Jadi Nu kaopat neplok sungut mitoha anu keur heuai ku adu. di mana nih? Nu kalima geus heup. Tidak babdali lawannya doa. Heup. Bahaya ulah didulikeun. Bahaya bahaya. Aliran sesat. Pesat bisa dia banyak. Ya bae teh aing kana wala teh hese ngalieuh geuning. Di mana sia menang ilmu model gitu? Di mana? Kacumprang sakacampreng sia mah nya dakwah ngarolek ceuli kulingis bego. Ai kuring salah kitu ngomong. Pacek maneh teh tadi teh tilu perkara anu bakal cilaka di mana urang ngalanggar kana tilu perkara eta maka tong boro di akhirat di dunya bakal cilaka. Anu kahiji ngarolek ceuli kulingis. Salah gitu kuring ngomong. Maksudnya cobaan ku akang ngarolek ceuli kulingis. Moal teh jebol ceuli. Atawa ombeh ku cai ngagolak terasa. Moal teu nyaroplok bujur eta. Dawala. Konsepnya enggak begitu juga keles. Ya, aing ngaran dakwah teh dawala. Aing ngaran dakwah teh nepikeun, aing tabligh teh nepikeun ilmu agama anu sumberna tina Quran jeung hadis, qaul ulama supaya masyarakat anu teu nyaho jadi nyaho, nu teu ngarti jadi ngarti, kudu jelas asas legalitasna, kudu jelas dalil-dalilna. Kapan omeh ku cai ngagolak ke bakal cilaka? Teu kudu diomongkeun. Kitu mah. Kabeh ge nyaho yen omeh ku cai ngagolak mah nyoplok. Kieu akibat maneh dakwah nu ai maneh teh meunang ilmu eta teh di mana? Tina YouTube. Paing. Baru nak kadinya. Korban eta. Paingan da maneh mah diajar ilmuna teh teu boga guru, sia mah ngaguruna teh ka Syekh YouTube. Ka Kiai Haji Google, ka Ustad Facebook, ka ajengan WA matak sasar. Di mana jelema diajar ilmu agama teu boga guru bakal jadi guru teh setan. Tabuktina maneh dakwah, ombeh ku cai ngagolak naon? Boga guru ogenan kitu kan. Dina ilmu agama mah teu meunang ngajadah, kudu boga guru. Ngurusin kalahan. Malahan begitu nanti talkin tah dia asupan kalimah thayyibah diri maneh teh supaya teu sasar supaya teu poekeun hirup teh dina Fatihah wa ihdinas siratal mustaqim paparin jalan anu lempeng sia nu mengkol geus di baheula jalan anu lempeng mati Allah itu dulu mah kitu kabeh ge bila pikir sekarang iya
ulah ku ieu nya atuh kuring rumasa caliwara ulah sakali-kali deui peh diajar ilmu agama mah heulaanan keur bekel diri we tah ngan kuring ayeuna arek nangtang aka tatarucingan so sebagai tantangan ti uing heula heeh aya ucing tilu heeh aya ucing tilu warnana koneng hideung jeung hejo manya aya ucing hejo belum teh beureum koneng hideung jeung beureum eta ucing anu koneng hideung jeung beureum teh hayangeun meuntas kana walungan cing cek aka ucing nu kumaha anu bisa meuntas kumaha sanakan ucing nu kumaha nya euy mah kira-kira nata ucingna teh tilu hejo mah eueuh koneng hideung jeung beureum arek meuntas kana walungan nu kumaha nu meuntas teh aya walungan aya cairan pinu malah mah cairan ge nu beureum salah berarti mun teu nu beureum salah berarti nu hideung salah berarti moal salah deui anu koneng salah salah kabeh lagu pan aya tilu tadi ge manya salah kabeh salah kapan ucing teh aya nu beureum hideung jeung koneng anu mana nu bisa meuntas tapi eueuh kabeh ge salah nu beureum salah nu koneng salah nu hideung salah nu kumaha anu bisa meuntas nya nu baseuh tapi heueuh nya euy sok nya nu baseuh da nu garing mah teu meuntas meureun tapi heueuh nya euy sok ti akalun oke moal bisa ngajawab sia tukang son ge lieureun ku aing mah naon kunaon tukang bakso sok nakolan mangkok nya ku sendok si eta mun aing mah jawab ami aya nu meuli gitu nya ku sendok da ku stihan listrik meureun pepeus aing mah palu naon nu bisa pidato palurah kabisaan piring naon anu pangramena piringatan 17 Agustus 45 bener tapi rame sok ayeuna ti maneheun aka di dieu mangkat ti imah ka dieu suku nu mana heula nu ngalengkah nu katuhu nu katuhu meureun nu kenca tinggalkeun begung sih teh nu kenca nu katuhu tinggalkeun bareng kawas pocong aclo-acloan cak mana tuh nu mana heula nya nu tukang heula apa nu hareup meureun tinggalkeun moal da geus dihareup aing elehkeun aya balon 10 nah itu 20 kumaha kuring we atuh aya balon 10 aya warnana mah hejo kabeh oge yo aya balon 10 anu pitu hiji nu kempes 4 tinggal 5 salah deui wae kapan anu pitu hiji nu kempes 4 meureun tinggal 5 nya salah aya nu bener tinggal 8 nu pitu hiji nu kempes 4 meureun 5 belagu nya tinggal 8 kapan nu kempesna ge 4 kapan nu kempes bade tiup deui tapi heuh ya euy tah nu matak dina salebah dieu manusia mah sacekelna saahlina jak aka pinter dina bidang dakwah aya oge batur bagianana anu pinter dina bidang pertanian anu pinter dina bidang politik anu ahli dina bidang tata negara anu ahli dina bidang birokrasi anu jadi guru anu jadi ustad anu jadi dalang masing-masing ahlina gitu tanu matak dina raraga
ayeuna mieling kamardekaan bangsa urang ayeuna tah anu kahiji pesen kuring hiji nyaeta urang ibadah teh kudu kapah dina agama teh ulah satengah-satengah ulah saparo-saparo. Sabab lamun dina ibadah aya saparo-saparo kadituna teh dina ibadah teh sok aya kecap daripada henteu. Daripada teu kumaha Maksudna pangajian ngan saparo engke teh aya nu nanya euceuk kunaon pangajian can bubar geuning euceuk geus balik daripada henteu cenah. daripada henteu Euceuk kunaon geuning ari magrib jeung isya dikeureuyeun ari subuh lohor jeung asar henteu daripada henteu. Komo batur mah tara-tara acan tah. kitu jawabna teh. Da isukan teh manehna teh di akhiratna teh ka nerakakeun henteu ka surgakeun henteu ngan diteundeun dina lawangna hungkul lawang surga. Allah. Lamun protes manehna ka Allah, ya Allah kunaon batur mah dilebetkeun ka surga ari abdi mah dina lawangna hungkul. Kumaha cek Allah daripada henteu. Daripada henteu. Gitu. Tanu mata kurang merdekakeun diri dina jajahan nafsu. Wah. Jero kan ya. Bangsa urang merdeka di antara ngaliwatan hiji senjata anu disebut bambu runcing. Bambu runcing cenah. Sing horeng eta bambu runcing teh lain sebatas bacaeun hungkul, lain sebatas bacaeun hungkul dina historina, lain sebatas bacaeun hungkul dina kaca-kacana, lain sebatas bacaeun hungkul dina sejarahna, tapi sing horeng eta bambu runcing teh aya makna filosofina. Allah ya beki jero. Bagi jero wae si dawalu. Sangka beki penting di beki ngean. Teu bisaeun aya dakwah mah tapi ngomongna alus. Halus. Naon eta teh makna filosofina teh dawala? Ari bambu runcing teh ari bambu teh awi, ari runcing teh seukeut. Jadi Tuh. Ari runcing teh awi, ari awi teh lempeng, ari runcing teh seukeut, lempengkeun niat, seukeutkeun hate jeung pikiran, yakin bakal merdeka dirina tina jajahan nafsuna. adi ja maksudna maka teh runcing teh. Si lempeng niat teh abdi merdeka kabeh. Nu jadi presiden lempeng niatna, nu jadi bupati lempeng niatna, anu jadi kepala desa lempeng niatna, kabeh ge lempeng awi eta teh ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia kajaba supaya ibadah ka mantenna. Gitu ada. Matak lempeng presiden moal korupsi jadi presidenna, anggota dewan moal korupsi jadi anggota dewanna. Bupati moal korupsi jadi bupatina, kepala desa ge moal korupsi jadi kepala desana. Sabab geus lempeng eta bambu runcing teh geus diteundeun dina hatena, geus diteundeun dina jiwana. Sewang-sewangan kitu nama teh beres. Teu sangka ngomongna akademis da walau. Sanajan rada pajojot ge ngomongna ieu. Ngan aing curiga ieu si dawala kunaon ngomongna jadi alus, boa-boa asup partai. Aing curiga nanti si dawala datang ka dieu make jas biru. Jas biru cenah. Ieu mah jas biru sok teh hadiah rinso. Eta aka beungeut beureum. Wah, Ieu mah beureum sok teh kaduruk. udah. Nuhun. Dan wayahna balik maneh. Engke dituluykeun di dakwahna di imah ku aing direkam. Di dieu mah aing era sabab ngomongna dipikir-pikir ku aing alus keneh maneh. Aduh, eleh. Aing datang ka dieu dihormat, didama-dama, disubuhan, ditadahar. Datang maneh aing wirang. Balik. Can masyagi elmuna masih keneh panas. Aya sifat panas. Masih keneh sirik, iri, dengki. Aya budak ora maju lain didukung da ngarasa aing uyah kidul. Kalah dakwah deui si Belegu. Ade wae. Geus penting jam 12. Ayo jak. Teh kitu jak ya. Nya. Ayo Mangga. Ya. Romantika kahirupan. Segala perkara nu kaalaman jeung karandapan ku urang teh sing jadi ilmu. Nya. Tuh sabab panggeuing teh Allah teh aya nu geunah aya nu henteu, amisna meureun madu pahitna meureun jamu da kabeh ge ubar nya
dina sabudaya kalepatan ageng semonten alit paralun malum anu kasuhun meninggal itu di pamrih jeung marhampura nu kateda tina kabodohan simpuring leresna hakikat pituduh pitulung Allah Subhanahu wa taala nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu wala minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.